wara caru mentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarabe hate malati ati. Diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajejer dina angen nyapukeun ria jeung sumah nu pasolengkrah dina maneh. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalantak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiri ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina supaya muarek ngijing sila bengkok sinembah. Sejak husuk nuturkeun galur ti Rasul lincak lacak aturan Allah Subhanahu wa taala. Puji kagungan Gusti nu Maha Suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu Maha Kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusieuna manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur paripurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu Maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu ancek pancek istiqomah iman teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadeleeh ku kapanasan. Penting-penting kieu dibere bahasa kitu katempo hayangan hees. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormateun simkuring buruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhu lembur Bapak Camat Bapak Kades Kadus RW RT DPD Lebe tur LPMD nu rancage kana gawe dititah ke hararese sanajan teu kabagi duit PBB. Kami hormateun simkuring rekan simkuring Karang Taruna unit Karang Taruna anu sami ku simkuring dipehormat ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Saban-saban manusia hirup KBG hayang salamet dunia hayang salamet akhirat. Ternyata dina doa eta mah akhiratna nomor 2 dunia nomor 1. Menta salamet dunia salamet akhirat. Artinya akhiratnya modalna dunia. Lamun memang ibu hayang salamet di akhirat gampang salametkeun we awak ibu. Tong waka nyalametkeun awak batur tong sakulalalajo kasalahan batur kasalahan urang ge numpu. Tah lamun ibu hayang salamet di alam akhirat gera rampah awak ibu panon tong popolotot ceuli tong resep gosip bibir tong sok cobrot ngomongkeun batur ngalengkah tong kana salah hate sing nyatah dadah. Kunaon surat kurumasan apan urang mah lalajo wae kana kagorengan batur kana kasalahan batur padahal eta mah nu batur lain nu urang tah nu kudu lalajo mah awak sorangan panon tong popolotot ceuli terus gosip bibir tong sobrot ngomongkeun batur hate entong panasan dari weuh jelema nu panasan boro-boro salamet di akhirat jelema panasan mah ririwit batur nyen gedong nyeri sirah batur meuli motor atup angen batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil modar geuning urang teh disiksa lain ku kalakuan batur disiksa ku kabita diri urang ku batur mata nu ngaran hirup hampura tong sok lalajo batur
sing wabuh ibu teh kana awak sorangan pan saritana manusia hayang salamet akhirat heueuh dunya modalna melak cabe jadi cabe melak bonteng jadi bonteng melak hade jadi hade melak goreng jadi goreng mun ibu nyiwit ka batur siap-siap we ibu ge diciwit batur lamun ibu ngahina batur ibu ge bakal daek dihina batur mun ibu ngaledek batur ibu ge siap-siap diledek batur matak lamun ibu dihina batur tong waka nyalahkeun jelema nu ngahina sabenerna ibu baheula keur ngora sok ngahina batur koprok anu koprok teh anu rumasa mata nu ngaran kahirupan hampura ieu judulna pangajian ai ngaran pangajian teh rencanana teh pangajen ai pangajian teh kudu alus ajen mun urang hayang dihargaan batur maka urang kudu ngahargaan batur mun urang hayang dihormat batur maka urang kudu ngahormat batur lamun urang hayang diajen batur maka urang kudu ngajenan batur urang geus ngajen batur batur teu ngajen urang bae keur nembongkeun eusi hate ari diuk ngareneng dahar ngareneng bubar we ti dinya ibu diomongkeun ku si eta tah berarti beungeut ngingareup ati munkir teu kudu riweuh hirup tah mata ngaran pangajian teh lain sakadar neangan ilmu tapi kudu bisa mijilkeun cahaya tina eta ilmu loba jelema boga ilmu tapi cahayana eueuh da ibu ge arapal bab tahajud ngan pararoek kieu kunaon poekna padahal urang teh apal tahajud tapi di tempat teh para rawek da banget kieu mah beugit beuki hees apal tahajud bari tahajud katempo cahayana apal tahajud teu tahajud kieu apal infak apal sedekah tapi pan barang bere mah wallahi rajun barang bere ka masjid 2 juta kudu we diumumkeun KDKM teh protes mun teu diumumkeun KDKM umumkeun mengpeung keur loba jelema mengpeung keur loba jelema umumkeun atuh DKM teh sieun da sidik sia eta donatur redeg diumumkeun pan diomongkeun ku si itu kade ulah menyebut ngaran bisiria hamba Allah kitu Kul cek DKM, haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka hamba Allah anu parantos maparinkeun kanggo rajaban 2 juta rupiah beureun hatena teh teu kuat dajug langsung naik hadirin abdi hamba Allah teh kira-kira deuk jadi nu gelo matong kikituan kunaon bet kitu sabab nu ngaran ibadah mah anta budallahu ka anak kataro mun bisa mah ibadah teh tong kaciri ku batur sehingga batur nyebutkeun urang tara ibadah lamun urang teu katempo ibadah cek batur tara ibadah tak berarti suudon hatena padahal ibadah mah lain urang jeung manehna ibadah mah antara urang jeung Allahna matak tong sok nuding batur pedah perkara pangaosan kadang-kadang akhlak mah beunang kudu henteu jadi kalau prok teh kunaon di sini masa ayeuna aya ibu-ibu nu teu hadir ka dieu ulah dituding ku ibu sabab ibadah mah cantang teu nu katempo ibadah cantang teu nu kadenge ta ibadah mah kudu nu karasa panah itu nu teu datang mah geus karasaeun ku salakin teuing geus sabararoneu we ya ayeuna ibu datang ka dieu wallahu a'lam malahan masalah ki datang mana teu pangaosan hampura bapak cek Pak Ustad oge teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki tuh patuh ka salaki maruk lain ibadah coba ieu teu diizinan ge maraksakeun mata bisi aya nu can diizinan mending baralik ka ditu hiji kadua cek pamajikanana abdi teh masak jeung nyangu hampura nepi ka teu pangaosan teh sidik hayang nyugumakeun jadi salaki urang tuang ge bebarengan da mah kita acan neda dekul aya bebarengan tuluy hee silih kegepan pan ibadah gede tah coba ieu salaki ayeuna keur pepelengkingan dina porsi sangur eueuh cai eueuh ibu datang pan rada nganeleng di mana ibu pan kepancing emosi di penelengan ku salaki ti mana ai baju kieu pangaosan sia mah teuing ai camat datang kade datang sia nu weureu teh datang nah eta lada ngaji jadi nyarekan salaki jadi ieu teh ngaji nu mana sebenarnya sabab nu ngaran ngaji heupe nu ngaran ngaji teh kudu ngan ngaji kudu ditapalkeun dina 4 rupa hiji ngaji dina jasadna 2 ngaji dina hatena 3 ngaji dina rasana kaopat kudu ngaji na wujud lekoh maca Quran ngan tatangga jadi hate ku bibirna teh teh karek ngaji huluna can ngaji eusi hatena
maca sholawat nama alus ka cinta nabi tapi nah nu beunghar pedit nah jadi si korun panu pedit masih korun sholawat di alus-alus cinta nabi tapi nah nu yatim diantep nu miskin diantep naon cinta na ukur bibir hungkul lain mel-mel cepok madak ngaji teh hiji ngaji dina jasad ngaji dina jasad ngapalkeun ngaji dina jasad mah hampura ngapalkeun bisi kalau kumaha gedakeun ngaji dina jasad mah ngapalkeun tah tina ngaji dina jasad kudu hirup ieu hate disebut ngaji kana hate lamun ngaji geus kana hate beuki luhur ilmu beuki era nama jeung era apal tahajud tapi henteu pan era ku apal nyaho zakat tapi teu zakat pan isin ku nyaho apal tahajud tapi henteu pan era ku tahajud matak jalma nu geus ngaji cicing na hate moal pepedeng kreng popolotot nyalahkeun batur awak sorangan ge numpuk kana kagoreng patutan well matak jelema nu geus ngaji kana jaroning hate hampura lain ngukur batur tah ngukur teh awak sorangan naik karena katilu ngaji rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur gening ibadah teh cukup ku salat ku zakat ku saum jeung ibadah haji malahan Nabi Musa bertanya ya Allah naon ibadah nu dipikaresep ku salin nah salat lain da salat mah keur maneh ibadah haji lain da keur maneh puasa lain da lapar ge maneh naon atuh ibadah nu dipikaseneng nalika anjeun boga dahareun nempo tatangga lapar dibikeun eta dahareun kanu lapar tak eta nu dipikacinta ku kamu matak hampura sholat nalekoh maca Quran lekoh tapi pedih berarti keur nembongkeun hirup si korun geuleuh aing mah rasa batur rasa urang nyeri batur nyeri urang bingung batur bingung urang matak ieu lamun ieu pengajian ngarasakeun kana kasusah batur da teu kudu minta ka kades teu kudu minta ka camat teu kudu minta ka bupati teu kudu nuding pamarentah teu kudu nu beunghar ngarep-ngarep BLT sabab tugas jelema beunghar sing gablek rasa atuh dan nu beunghar mah lain kudu dibere tapi kudu daek mere ieu mah nu beunghar ngamuk pedah teu meunang BLT teu hideng tetep koprok anu koprokna nu meunang tetep jalma beunghar mah geus dititipan ku Allah harta maka kudu sadar harta eta kudu dipake ibadah berarti jelema beunghar kudu daek mere lain hayang dibere eta teu boga rasa lamun nu beunghar meunang BLT cing atuh boga rasa kanu yatim teu meunang kanu miskin teu meunang gerabikeun ka ditu tah eta kakara disebut beunghar kajian keprok da eueuh anger we meunang BLT mah jempe RT ceramah kieu mah bari di sini depan ku camat jeung kades da hatena teh kieu leboh gitu teu ngaji rasa teh Pak matak nu ngaran hirup pek geura aji mun di dieu di sa RW aya miskin tong loba 15 he kakana teh 100 tah berarti sal 85 ngajamin anu 15 100 kakak nu miskin 15 berarti 85 kuduna 1.000 perakan berarti 85.000 unggal poe jaminkeun kanu 15 urang dahar moal capek merhatikeun didinya Islam teh kal jasadul wahid seperti hiji awak ieu mah rajeun beunghar goreng hate sombongna ataku teu pengajian ge sagala dipake dina awak teh kuat rencung jika toko emas keur lelempangan ulang sasiku bari Ki Gibri hayu ngaos kongkorong ngagebay panjang lempang dongko aya rek jiga nu gelo tong sok kagok dongko Ki Gibri tah cokor geura make naon make gengge tong sok kagok aya rek jadi nu gelo harta cicing di jelema nu kotor hate tak kitu balukan nu paling paurnya sangsaranya kotor hate panasan untungna mata hakikat kehidupan manusia punten lain cicing dina wujudna lain cicing na jirimna lain cicing na bajuna lain cicing na tiungna tapi derajat manusia cicing dina jero hate nu sabenerna
Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus hatena jujur. Kajian buk nama gondrong ge bae. Ngan eta tah nu kalau dihargaan mah rambut gondrong bukan pembohong, eta bukan pembohong nah. Daripada dijas, make dasi, sepatu alus, jabatan luhur, duit negara dipaok, bangsat gininya. Mata hampura pengajian teh entong pa alus-alus tiung jeung baju udah mau main. Tiung pa alus-alus, tiung denai, baju denai, HP Oppo ikan hutang poho. Capek pengajian gitu demi Allah, capek. Mau rungsing mah ngagugu teuing ka ustad. Ibu-ibu teh ngagugu teuing ka ustad. Cek Pak Ustad teh wayahna urang teh anu teh urang disaragaman Senin kudu bodas ngaranyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kemis ungu kabeh Ustad dihargaan ari salaki teh besek persis barudak urang nalika kuring nginum kuat pada nyoropot cai kuring cita naon jang nyongkeun barokah ti ustad kuring barang dahar nyesa di dahar kumaha naon jang neangan barokah ti ustad hiji waktu kuring ungah justru urut dahar di kumah ku indungna nah ari ustad dianggap raja ari indung dianggap babu cing mikir atuh hirup teh nyao indung bapak hargaan guru oge hargaan ulah nepi ka aika guru dianggap raja ari kolot dianggap babu. Coba ka guru kuat sesolong jongan nah ka kolot punten getara teu hideng teh kitu peta teh dua nu kudu dihargaan indung bapak jeung guru sabab doa nu mustajab teh indung bapak jeung guru kuring tadi ka kolot meta doa cing teh padoakeun abdi ka mana naon ieu ka Cikanjung rek naon ceramah cenah doakeun deui ku apa sing hasil insyaallah bubar teh dia teh amplop wae mah meunang teh. Nah, jadi lamun kuring menang amplop jeung dus teh lain kahayang kuring doa bapak kuring. Ngan lamun ti dieu teu bebeunangan tah lain bapak kuring nu teu diijabah panitia kurang persiapan. Ngaji diri, ngaji rasa. Mata keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Justru jelema nu boga ilmu mah make baju wae bakal era. Nah, mah jeung era ari baju mahal ari sodako 10.000 mah sing geblek cedau atuh. Era make baju teh mata Rasulullah milih baju anu sederhana. Kunaon mah jeung milih baju sederhana sedengkeun hartana dibikeun ka yatim, hartana dibikeun ka miskin. Sedengkeun Nabi imah nage butut, nepi ka samak nage samak saheulai, risbang nage eueun nu bermerek, geratanya awak ibu. Gedong sigrong mobil mewah sawalega ari madrasah teu anggeus-anggeus. Kata teh gablek ka era otak paingan hadis Nabi al haya'u minal iman ari era teh bagian tina keimanan bunyi ari ka batur kana tataranjang amit-amit ka era lain nuduh batur itu mah tataranjang rokna ponok eueuh ka era geus murni geus heueuh tah nu kudu era mah urang boga duit tapi yatim diantep boga harta tapi miskin diantep gedong sigrong tapi eueuh nu nganyang na teu era. Nah kunaon atuh gedong sigrong eueun nu nganyang da lain teu kabita ku gedongna eta nu goblok gedongna hasil pamatung cacak-cacak imah butut bari si miskin molongo bilikna loba jelema datang ternyata jelema teu mandang imahna tapi mandang lega dada nu boga imah nu bongar gedong sigrong mobil mewah nu nganyangna saha mantak lamun di dieu aya jelema beungar kudunya anu miskin ngarah nu miskin loba ngadoakeun da urang teh bakal maot aya tanpa doa batur deuk usaha da moal bisa ngadoa sorangan di jero urang teh butuh ku batur matak ulah coba-coba goreng jeung ibu make tiung menang batur baju ge menang batur imah ge dibangun batur dikubur ku batur ibu kering di luburan ku batur tuh nya tiung menang batur baju menang imah menang batur gering oge ibu diubaran ibu ge hamil ku batur ieu pangaosan bisa capekeun balik teh dieu salaki bakal nanya paingan si budak nu kadua gede irung aing marada curiga nah eta tadi jujur hamil ku batur salaki dagongan awak kurang opat jasad hate rasa wujud
Lamun ilmu geus ngawujud dina awakna, bajuna ngandung ilmu, ngomongna ngandung ilmu, ngingkikna ge ngandung ilmu. Bisi ibu hayang lalajo ilmu dina awakna, tara loba omong, budak leutik dipuntenan, punten kalangkung, bapak bade ngalangkung, padahal budak bolong. Sok teangan jelema nu kitu. Rata-rata ka budak nyingkah atuh udah kaliwat. Kajeun si eta aki-aki teu bisa ngahargaan budak, lain hargaeun jelema kitu. Ieu mah budak leutik dihargaan, kuring nanya, cing tenaha abah mah gejeung hargaan ka budak leutik nepi ka pupuntenan, yuladu alal fitrah aya kasucian jiwa. Budak leutik mah pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng teu apal Quran, teu apal hadis, salat teu tara, tah coba ieu nu geus kolot. Quran katalar, hadis kaaji, pengajian minang, salat anger, punten komo-bomo pasea jeung tetangga, boro mah teu akur jeung dulur, ibu keul ka salaki, saminggu teu diolok ku duit mah cager, tapi si pacamat hayang apal makhlukna, tah. Jadi geuning ngaji teh karek sambut biwi. Sedangkan budak kita teu ngaji, budak teu apal, budak teu masantren, budak teu salat, tapi budak leutik pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng aya naon babari poho kana kagoreng patutan batur, yuladu alal fitrah aya kasucian dina jiwana. Matak nu leuwih penting mah lain jasa tahate. Matak ka urang teh tong mandang bajuna dan nu meulina ge urang, nu make urang pantes njeur mah dewek atuh. Bae ini mah nya ustaz teh bajuna kitu. Nah memangna baju ieu rek digubuk ka akhirat moal nu dibawa mah boeh warna bodas, tah warna bodas teh simbol hate, pek baju hideung ngan hate mah kudu bodas. Ulah ai baju bodas ari hate rumak. Naon beda jeung kadongdong lemes luar rumak eusi. Ngarti? Ibu ge ieu ngareneng percuma ngareneng awak. Ai teu ngareneng hate. Lamun awak ngareneng hate teh ngareneng bubar teh mah cobrot ngomongkeun nu gigireun. Mane apal urang deukeut jeung saha? Jeung saha kitu kamari geuning pangaosan, heuh jeung saha? Jeung nu genut bau kelek soy. Awak ngareneng hate nu teu ngareneng. Coba lamun awak ngareneng hate ngareneng tutupan aib batur da urang ge boga aib anu hayang ditutupan batur, tutupan kagorengan batur da urang ge boga kagorengan nu hayang ditutupan batur, tutupan kasalahan batur da urang ge boga kasalahan nu hayang ditutupan ku batur. Mata umat Islam nu sabenerna tara pernah nyokelan kagoreng patutan batur, justru wawuh kana kasalahan dirina sorangan. Nyaho. Hartos. Genah geus kartu teh nu sana. Tunuh urang teh tunuh. Nya bakal ieu cekas nu dihareup teh budak parawan bari geulis ieu mah atuh matak ditunuhkeun kabeh. Nu dihareup teh karolot kieu mah mun ditunuh. Mata kieu teh lolongan ka itu teh sugana anu cekas-cekas gitu. Jadi rada brai gitu kana sira teh. Ieu red kadinya kolot teh. Aku mau belah di nyawa. Jadi patokan manusia teh hampura hate. Jalma beunghar alus hate jadi bageut, jalma pinter alus hate. Aduh, jelema boga ilmu alus hate tawadu. Ngaran-ngaran katawaduan boro-boro ngahargaan manusia. Anu bener nu salah ge bakal dihargaan ku jelema nu tawadu. Da ibu ge eureun pasea jeung salaki teh lantaran lalajo batur pasea wae. Burger we tatangga teh wah tongtrang. Kumaha cek ibu, Pak? Urang mah nya rumah tangga teh ulah pasea wae jiga si itu. Cek salaki teh heueuh mah kuat kan eta tengah peuting kuat wae. Ngaran-ngaran sasatuan kala luar. Cek ibu teh nya, Pak. Ngan anehnya Pak pasea tapi loba anak. Kumaha cek Bapak ngadon ditambahan nya mah ngan tempo anakna haraseun beungeut. Kumaha cek ibu oh meureun nyieunna bari baeun Bapak. Tah lamun ieu nyieunna bari seseurian. Eureun ibu pasea jeung salaki lantaran era geus momongkeun batur anu sok papaseaan. Matak salahna batur teh sabenerna guru keur urang sakan urang hirup bener, matak panggelo-gelona manusia hirup bener tapi nyalahkeun batur. Jadi nu salah oge dihargaan. Lamun aya tukang mabok disebut sae we. Nu mabok sae, nu judi sae, nu jinah teh sae. Kumaha bangsat sae.
teangan jelema anu boga nilai nu kitu, nu mabok sae, nu judi sae, nu jinah sae, nu tara pangaosan sae, nu tara salat sae, nu tara ka masjid ge sae. Teangan jelema nu boga hate kitu. Cantang tu aya. Kunaon make jeung sae? Na teu gablek dalil umat Islam. Naon dalilna? Ucapan umat Islam adalah doa. Daripada urang ngahujat tukang judi bakal ngadek jadi pasea, daripada urang ngahujat tukang mabok bakal amekeun pangih di jalan bisa nonyok. Pasea naon untungna? Coba lamun urang inget kana doa, ucapan umat Islam adalah doa, muga-muga sing janten jalmi nu sararai. Lain amin geus boga hate nepi ka dinya. Rata-rata nama lain gitu. Batur teh ngaco we geus nangtukeun surga nu urang neraka keur batur. Padahal mah ahli ibadah ge cantang tu ka surga, ahli maksiat ge cantang tu ka neraka. Lamun ahli maksiat ka neraka, punten, Nabi pernah nyarita hareupeun sahabat, hiji waktu aya pelacur anu nulungan anjing anu kehausan, nepi ka eta pelacur dikasurgakeun lantaran belaan anjing. Tuh, Rahman Rahimna agama Islam teh kitu, boro-boro nulungan manusia. Anjing we sanajis-najisna anjing ditulungan masih kana aya urang pikeun ka surga. Jadi ka surga lain ku salatna nya, ku ridho Allah. Dengan setiap saban-saban jalma nu hayang ridho Allah salat. Mending aing cenah tara salat teu penting ridho Allah. Ngaco si lain mah ya. Tong sok nerjemahkeun sorangan. Berat ayeuna Abah Aos, tong sok diterjemahkeun ku ibu. Haram kopiah hidung. Kuduna ge kopiah merah putih, tong loba komen. Urang mah. Nah, itu teh ilmu tarekat. Ai ilmu tarekat ngomong eusi najet. Kumaha we geuning para pejabat anu ngolo. Pan ngomong nama A, geuning eusi nama nipu. Tah tarekat teh ngomong eusi najet haram make kopiah hideung. Kuduna ge mu kopiah merah putih. Maksudna naha kopiah eta lain. Maksudna kopiah nu dianggep ku pakades lain. Kopiah nu mana atuh? Tarekat mah alam jero. Jadi kopiah anu aya di jero sirah. Hideung teh warna haram pamimpin boga pamikiran hideung. Kudu ge pamimpin mah pamikiran merah dan putih, artinya nasionalis. Lain kopiah eta bapak. Lem jelema suudon curiga aliran sesat tobalik lain eta. Nah kartos nu ditempo nu kadenge tong waka disimpulkeun, tapi kudu nu karasa gitu. Da ibu ge lamun nempuh kuring mah da lain erek pi penceramahan demi Allah. Asli Bu. Karena kieu baju kieu ing mah jiga ojek online. Urang ge da ustad mengarti jeung nyaho, udeng badag gamis ngansar serban gaplek tasbih sekelan, lamun sumping ustad sarua kitu. Mustamina rangtung wilujeng sumping al mukarrom, coba ka urang well. Wa eueuh assalamualaikum. Maliwat di ditu nu ngadudut salana nu ngajemel aing nepi ka da eta teh henteu ari amek mangan keur nahan hate da aslinya mah hayang kitu teh kan diperaku dina kauleman dina undangan kudu jadi teteungeuh ya sabab aya alam syariat aya alam tarekat aya alam hakikat aya alam makrifat. Jelema anu makrifat geus teu katempo ibadahna sabab saking ku ikhlas nepi ka nyumputkeun ibadahna mung kacir. Jalma anu makrifat hampura cumpang-camping saking mung dihargaan batin. Matak lamun jalma masih kene menampakkan dirina dina syariat, punten masih kene butuh penghargaan batur, butuh dipuji batur, hampura moal nepi ka Allah. Kadenge urangnya. Dikir teh atuh dikir teh geus lain kudu nabi wir, geus kolot mah. Mun keur budak leutik dikir teh kudu nabi wir seperti ngapalkeun sifat wajib Allah 20. Tah, budak leutik mah pe di nabi wir wujud kita empat tunting tembah empat tunting tembah empat tunting tembah empat tunting tembah ting ting tembah empat tunting tembah empat tunting tembah tunting gembah, bombah tunting gembah, bombah tunting gembah, bombah bombah bombah, bombah tunting bombah, bombah. Iya salus-alus na hadroh eleh. Nabuh ieu sabaraha urang ieu 15 Pak, aing mah boboko beah. Nabuh nana saurang sorangan sapiring.
tah budak leutik mah ngapalkeun teh kitu-kitu nah ngarah babari apa wirid oge dikir oge keur kolot mah kudu geus rada dikirna jero hate ulah ka ciri bibirna da dikir teh kudu geus ngawujud dina awakna ulah nu dibaca subhanallah ari hate kotor pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah lamun maha suci Gusti Allah pek aku ku hate berarti aya tugas urang dina bibir ngomong maha suci Allah maka hate geura piceun sifat syirik bidik yail kana ya istreun panasteun rupa rupa panasan jeung teu kaopan ieu mah dina bibir subhanallah hate kotor dikukut keneh teu kaur batur maju dina usaha judang jadi teu kaur batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli nu batur bisa dijual nu manehna henteu da kongkorong tina lajada ladang COD pan eta teh nembungkeun panyakit teu si hate kades kabeli mobil majarkeun korupsi ADD tong sok kitu bener pan subhanallah asupkeun kana hate subhanallah maha suci Gusti Allah kudu era lamun hate kotor tapi bibir subhanallah kuduna bibir jeung hate akur subhanallah maha suci Gusti Allah maka hate teh kudu geus meujeun rada bersih ari ngomong alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah tapi sifat asa kapuji asa lieur aing ngabandungan we lamun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah kudu geus bisa dipiceun sifat ria mung dipuji batur, mung disanjung batur, mung dihargaan batur. Era orang teh di dunia dihargaan, hareupeun Allah lain sasaha pan wirang. Ayo ro. Alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Eta sadaya puji kagungan nya berarti urang ulah hayang dipuji. Ieu mah ngerda alhamdulillah bibir dilekah-dilekoh ari sikap hayang dipuji wae batur. Ti marana peuting ceu pangaosan. Aral nyengareupan jelema kitu. Dok tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud ditanya ku batur kunaon eta cenah kuat sarinul bogas corik-corik tahajud teureun-eureun. Ria teh nu kitu patuh. Mere santunan ke anak yatim taikeun kalur pamu masang kamera jepret foto nyieun status paragbag alhamdulillah parantos santunan eta alhamdulillah dibawa karena kotor hate asa teu main hirup nah make jeung kitu deuk santunan mah santunan we ulah ka ciri mere leungeun ka tuhu nu keca ulah apaleun ieu mah pan di kamera tuluy nyieun status memperjelas dah yang di komen. Alhamdulillah parantos santunan nu dibikeun 100.000 beungeut batur di bibiran saumur umur. Mana atuh alhamdulillah geuning eueuh mata punten tong sulalegeg peda apal Quran, apal can tantu paham. Jelema nu apal can tantu paham, tapi jelema nu paham tantu apal. Jelema apal can tantu amal, tapi jelema beramal geus tantu apal. Mata lalajuan lain tina apalna tapi amalna mun di dieu aya santri pek ribuan kitab apalkeun hadis apalkeun Quran apalkeun tanya hate mun hate ngewa ka batur geuleuh ka batur ujit ka batur cua ka batur saluhur-luhurna ilmu boro-boro marobah batur ngarobah dirina ge teu bisa weh cenah teuing da cenah urang mah kieu beda ti batur paduli ya alhamdulillah teh maruk lain bawa kana bab hate sebab Quran teh kawengku ku opat ilmu lapan makna matan maknawi lapat lapatna makna artina matan eusina maknawi amal cing urang nyingeurepan Quran karek nepi ka mana karek nepi kana lapat bari teh hese untuk mun kana HP kana nyanyi mana nyeri eta nyeri teuing terus nyeri hate moal beunang aduh Allah iyo cek aing oge kades karena bab nyanyi mah jelema semangat apal bawa kana asmaul husna ya Rahman ya Rahim ya Malik mangkani salapan sok ime terus sok ya Fatah ya Qabir sok
bukanana 30 siki salapan sok tuh aya nu hareup lancar nu tukang cek urang ge ku sakitu ge urang teh punten tong sok lalajo batur hubudunya tah awak sorangan nu hubudunya mah mata tong nuduh nu jauh neang nu anggang parekeun nu deukeut bae cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana nah anu dilalajoan ku ibu teh eta nah ieu kuring lalajo ibu teh ieu hate sorangan nu bakal ngajawab bener ibu atau kuring mah bakades can wani nyebut soleh ku di jilbab can wani kedah jilbab mau guyupuk cek salakina teh man aya can bukan solehna manya jilbab mau guyupuk tapi judang jadi enggak salaki ieu teu wani beda ibu di jilbab beda ibu gamis cek kuring soleh teu wani tapi predikat soleh lain baju jilbab badak tapi pepolotot ka salaki jilbab badak kana gosip boki jilbab badak teu kaur batur nyeun kagorengan bibir urang kali ngomongkeun kagoreng patutan batur berarti punten eta jilbab karek di jilbab jasadna can di jilbab besi hate masih bener bapak-bapak ngadenge ceramah kieu ngarere teh ya ayo tak terak candahar pansapoe teh ceramah teh tilu tadi ti Lemang tuluy ka dinya teh ka Majalaya tuluy ka Cipancung lolo cek ibu aduh Pak Ustad buat mamayub sampai buat tilu oh da ibu mah nempo hasil lain proses nama ibu aduh di Lembang kuring teu dahar sabab jeung hareupan jadwal kadua di Majalaya ge kuring teu tuang sabab rusuh menuju ka dieu pan di dieu ge langsung kita ceramah lain teu dahar tapi da ustad mah sararea ge kitu komitmenna ulah loba barang dahar di nu hajat naon sebabna lamun loba di dahar di dieu mana babaeun bali jadi ke sebenarnya orang can asup kana hate matak sok ayeuna mah ladang ngaji teh asupkeun kana hate nu bener nu salah jadi bener nu kedul jadi daek nu pedit jadi balageun nya asupkeun kana hate ai pangajian kieu mah jasadna tah hate nu kudu milu ngaji jadi artinya lamun hate geus milu ngaji geus siap dengan komitmen bahwa hate urang teu robah nu goreng ka salaki punten wih ti dieu teh kudu jadi hate balik jadi teh gawat tangkep ibu teh salaki ayah angke salaki bakal nanya kunaon mama we ngaos jadi lebay oh tobat insyaallah cek salaki teh ngaos deui enjing nah bapak mi urang ngaos ka abdi resep bapak malada ngaji robah hate tuh batu resep teh ku robah hate lain ku robah tiung bener Neng, jadi mah kawan kau, aduh bagi tuan punya, bagi gitu. So, bari gayem atau so, pengawasan deh, gagayem atau bubar dari temonto, dalam daya. Mata hakikat kehidupan tergantung esi. Oh, mau nu beunghar menang BLT. Wayahna isuk teh badami jeung RT bener urang sadar euy ceuk ceramahna gerhana yen nu beunghar mah kudu mere lain dibere. Tak ayeuna teh kamari urang menang BLT kesra nu 800.000. Ayeuna mere dipulangkeun sieun ka dahar ku awak, sieun kabikeun ka anak, sieun kaserenkeun ka pamajikan, sieun jadi dosa jeung neraka. Tah ladang ngaji penting ieu. Ngan lamun isuk nu beunghar amekeun ka urang teu hideng uyuhan senang golem ustad kitu patut nah aing kesindiran kada aing menang BLT maka nyumpul bagikeun ka batur aya dek pedit menepi ka kiamat teh jung tong sok kagok hirup da engke ge lamun lain hak urang maka Allah bakal ngutus panyakit keur ngabersihkeun dosa urang lamun memang hak batur kateleg ku urang siap-siap rumah sakit nu mana nu bakal didatangan ngapupus kana doraka urang kadahar ku anak bisa jadi anak kena narkoba nu kudu ngajual sawah kadahar ku pemajikan bisa jadi pemajikan salingkuh tah lamun segitu kakara sadar dosa naon abdi ya Allah haram ini sok ibu ngomongkeun wae batur tong eureun tuluy tapi ka jadi ngan ke ku Allah dibere bengok
lain pakai wiridan paham teh kalau pakai ngomongkeun batur berele ku alot teh bengok pan eureun ngomongkeun batur nanya tah tinggal datangan di rumah kitu mah kudu sok diomongkeun alah bengok paling baur bapak Biwir nyarekan pemajikan dengan kuprat kepret suku tujang tajong sing sabar bu lamun boga salaki gitu patut ada tangwa ka ujuk-ujuk polisi ada polisi ge sieun ku pemajikan rumah anger bener juga yang ka polisi bapak polisi patepan anjeunna teh abdi nagara tukang newakan penjahat ngarah aman di negaranya otak polisi mah wowok dawuk gede sora TNI sarua mun ustad lentong Ustad Muni terus nyangu dah acan abi geus urang puasa we mata Ustad mah jarang nulin tuh begung we nah bijaksana teuing coba TNI mah wowok dawok gede sora nah geus selalu siap geura nyangu siap 86 geura sarapan siap terjun payung siap asup kana sumur siap Bapak TNI mah selalu siap Bapak polisi sarua ada disiplin tinggi Bapak TNI memboga sakta marga Bapak polisi memboga catur prasetya laras Pak untung bener kalau salah ditewa makanya bisa didaya budak ABG pikir-pikir deui nya mun hayang boga salaki antara ustad TNI jeung polisi mending ka ustad melentong lamun ka TNI mah dihoak wae geura sare jawab ke pemajikan siap tapi data yang dijak polisi nya kan tukang melakukan penjahat klarifikasieun kaum ieu penjahat sieun ku polisi angkat tangan sieun Pak penjahat ku polisi ampun gitu angkat tangan ampun datang ka imah cek pemajikan nah telat ampun mata di atas langit ada langit jadi kudu kasombongan lamun dina upacara geuning polisi mah hoa oboro sang-sang merah putih orwo rong 2 poe di puskesmas jeung rong beunang lamun TNI ngalaporkeun ka Pak Kades atau Pak Camat lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan jawab Pak Camat laksanakan teu bayang anu jadi camat leumeun lebe mangawel aja jadi ustad mah geus tong cicing di dinya karakter ustad jadi leungit lentong ustad mah engke ditungtung Al-Fatihah teu bayang lamun TNI kurang ngadoa ya Allah Al-Fatihah dibatang di ijabah eta TNI ditonyok ku malaikat jadi kebuat aing menunggu ibu seuri jadi hirup teh kudu silih ajenan dina tugas masing rame akhirna teh gitu nu pinternya kan nu bodoh daek katanya kan nu pinter nu beungharnya nu miskinnya kan nu beunghar tuh nu kumaha nu miskinnya kan nu beunghar neng bade ka mana bade ka Jakarta sabaraha dinten 4 dinten kunci ka emakkeun bisi aya wadah kumaheun kumaha dipangumahkeun bisi guruan kotor kumaha dipangepelkeun bisi aya seusehan kahujanan kumaha dipangjahitkeun demi Allah nu beunghar lamun perilaku nu miskin kitu bakal bageur nu beunghar ka nu miskin da ieu mah lain atuh nu beunghar nya nitah sugana ku bangsat imahna capek ngogugulung penyakit hate teh capek matak sok kurang bebas ciri na jelema nu kotor hate naon loba komen batur gitu komen bari mana lagi cantang tuh kumaha we Bapak Persib keok mun Persib kalau teh tuh balik da eta tah aki gede waduh kalah kawe tim mahal keok geuning ku Persita gitu daripada gitu mending Bapak nyeun kesebelasan tuluy tangtang Persib di Jalak Harupat insyaallah balik mengbal di opname komentar soal babari tapi pelaku soal nu hese bener so kuring komentar ku Bapak kebalikan ceramah teh ya ku sia atuh ya
naik ke komentar ka urang tuluy ceramah nanti kikian mata enggak sirup potong loba komentar batur dawa kurangnya kudu di komentar ku awak sorangan lain karena sesepre doai ka batur ieu teh ngewa tah jeung cirina jelema nu goreng hate adalah loba komen karena urusan batur padahal urusan batur lain urusan urang bener so kuring teu make gamis na ibu rugi gitu mata atau nah ustaz teh diganis memang rugi ibu pami di Buligir moal aya penceramah di Buligir atuh ibu sok kamana wae pikiran teh ibu mah pernah nonton penceramah ieu meureun bari Google eta mah salaki ibu pidato aing mah aral ngabandungan jamaah di dieu ku barawelna sok silih ajeuna sabab kahirupan teh dina Islam teh kal jasadul wahid kudu seperti hiji awah mun batur aya aib teh tutupan lain disebar-sebar mun ibu geus apa tatangga loba salah tong sok diomong-omong lamun kapanggih bakal pasea naon untungna pasea geus nyaho si itu teh bagian jeung si itu dar diomongkeun keuna ge eureun atuh dina teh beudak teu kapanggih engke geus kolot kapanggih nah eta aya budak tinu ngora teu kudu diomongkeun ku ibu sebenarnya di mana aya tarasi bau disimpen dikubur ge anggal bakal karasa bau bener teu kudu riweuh hirup da manusia mah tiap manusia ge boga waktu masing-masing nana gerhana enak can dikopiah tong bujur tempo engke waktuna geus daekeun manusia meter ku aing dipake geus waktu mah ayeuna ibu-ibu baheula tara di jilbab geuning ayeuna mah darae naon jawabanna geus waktu ibu manya geus kolot rek dipikok wae ini beureuman jiga jago mun budak ngora mentalna cumentil gumelis wajar budak ngora no sareng ieu wajar ini anaknya sareng ku aing dibeletok huluna da teu sadar kana umur teh jadi urang ge kudu ngamalum kana waktu masih boga waktu masing-masing teu kudu ribut boga mah jeung Allah mah mere waktu anu tepat kuring usia 40 tahun can nikah nama ge jeung bujur dina urang kawin lagi can tangtu datang jeung can tatu mere nah hanya ustaz eta mah 40 tahun can kawin nah ibu geus kawin becerai tong sok nanya batur eta teh pertanyaan teh keur awak ibu ieu mah nyata nu goreng hate mah kitu tah loba komentar batur jadi batur teh bener mah salah berarti bebongok nu bener si eta sorangan sedangkan jelema nu ngaku bener itu jelema salah tapi jelema salah ngaku salah itu jelema bener talung kene ahli maksiat sadar kana kamaksiatan itu dosa daripada ahli ibadah tapi sombong ke ibadah teuing emang yang balik gitu aja dua untuk meninggalan jam nah ada jam urang menang meuli urang ditempo ku urang si rudet hate sok silih ajeuna TNI polisi kades tah ustad ge hampura sapanjang urang dina agama ngewa keneh ka sasama pertanyakeun agama nu mana nu ngajarkeun kitu KNU geuleuh ka Persis geuleuh ka Muhammadiyah ai cintai maneh naon alilan lurus tahu sakitu ce sahadat sarua zakat sarua infak sarua puasa sarua ibadah haji sarua nabi sarua kabeh kana mah jeung amok tak berarti ibu teh jeung Allah jeung setan gitu. Da setan mah sifatna keheul, rujit, ngewa, pedit, amok, geuleuh. Tah eta sifat setan, sifat Allah nyaahan, asihan, deudeuhan, asa kampura. Tuh, tempo atuh wayang teh ulah ukur di lalajoah.
Akan Semar Badernaya teh boga puncung Semar teh 720 atawa 630 atawa 540 atawa atawa 360 atawa 270 sok hitung ku ibu 2 jeung 7 salapan 8 jeung hiji 6 jeung 3 teu leuwih tina angka salapan artina 88 tah jelema teh dina huluna teh kudu boga sifat salapan ya Rahman ya Rahim nyahan kasihan Al-Ghafar asak hampura ya Latif lembut hate assalam nyalametkeun batur lamun bener jeung Allah mau haben we di masjid ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif datang ka imam ngagamreng ka salaki molor wae atuh ai pamajikan pemberian aing pengajian maneh molor nyangut lapar aing mak nya eta ya Latif kuat asup kana hate artinya Pak ku ceramah dia mah karabut tapi ka akar-akar moal jadi jelema sok soleh moal sok rasakeun geus ngadenge ngomongan urang jadi balik kana awak urang teh bener kitu bisa gitu teh mata sapanjang urang ngewa kasasama dina hirup hampura jeung nyingareupan jelema lamun geus hatena kotor ku ngewa geus moal balik bakal nyokelah sing atuh Pak Ustad di gamis isuk aing make gamis anggar bakal dicokelan nah hate disenal make senal nah kitu eta keur jelema nu teu cereuh tetangga dicadar keur jelema nu goreng hate nyen dicadar matak naon umat Islam kalau mun bibir teh jaga nyai maneh mah bisa dicadar sing istiqomah geulis pepeuriheun emah teu itu didukung urang ge teu kasihkeun nyen dicadar itu kasihkeun urang dosa nya naon gigian teu hayang dipuji teu bukan receh dua jempol teh naon hardi naon dua jempol naon amit Ban jelema bisa ragrag lamun dipuji bisa naik lamun dihina kalau kena nu ngahina deh nu muji Pak Ustad kasep eta mah geuti orok eta mah lain muji eta mah pantak lamun jelema geus cicing dina sifat resep lamun jelema geus cicing dina sifat ngewa eta geus lain jelema jelema geus cicing dina sifat ngewa saalus-alusna Bapak Kades kanu maot hadir kana pangadilan datang kanu kitu sumping disenggarepan ku jelema geus ngewa moal kapake des kajian datang ke pengajian kajian maot sumping kajian kitu kieu disenggarepan ku jelema nu goreng hate anger pedah we rek nyalon deui ya jelema nu kotor hate ayeuna jelema nu resep hampura kajian ngomong goreng ungeuk we nah agama mah tong resep tong ngewa urang lain berustad urang lain berkiai tapi urang adalah beragama mun beragama bertuhan berarti ka Allah entong mandang jirim jelemana tah tempo mah alofna kadenge henteu lain jeung dapun maneh ka ustad tapi ka budak disarenkeun atuh diperkosa sia teh wios eta ku Pak Ustad hei mana karep teu artos ulah cicing dina sifat resep ulah cicing dina sifat ngewa tah kahirupan ge entong hayang entong hayang entong ti mana eta nyopotna tina judul wayah namarukan lain dakwah wayah lamun kira-kira ibu teresep tong lalajo ieu mah geus teresep lalajo nah kitu kira-kira teresep mah hak seperorang hak ibu teresep mah geus ngajedog di imah hees di wongkoh teresep lalajo ibarat jelema nu teresep ka urang tapi hadir pas nu gelo teh bener jeung da urang ge teh hayang dipegang resep teh hayang dipegang ngewa ngana ngewa bae we nganaon salah urang panggih teu minantu lain tatanggan teh jeung ngewa kunaon ieu udah teu nya tah
Lamun Semar mah bijaksana asa kampura nyaahan asihan dedan tamatah cokolot baheula lamun maneh hayang leubeun mika resep kudu guguru kana kasemaran teh eta lain jang jawokan kasemaran teh ieu mah kasemaran jang jawokan hayang dipikar resep ku awewe moga jeung sunadus banyu suci kang ngadus badan kaula kokosok rohani mulia pakan midatullah Syekh Cahya Fatimah Jalil Karim Gatu Muhammad wa alihi wasahbihi turun aing bulung-bulungan terang aing macam terangan bibi aing putih mirian bibir patmu seri untuk patmu cahaya hah serenge hah baraca naikkeun ilmu na teh kudu nyengir 7 poe saja jalan tibatan batu resepeun kalah koneng jeung bau atuh cing asup logika atuh kasemaran belain eta tapi kasemaran mah sifat Allah nu aya dina sirah harus nolol si cepot surak da resep bodorna tapi nolol nu ngaran dorna jelema benci ka dorna empo dorna pejabat di tasbih ngandengeuna kempreng bibirna ya dorna ajaw apa meureun dorna kumaha karakter dorna sok ngadu domba batur ya. Padahal manehna teh pejabat padahal manehna teh seorang santri matak di tasbih tapi hatena sok ngadu domba batur punten Pak tapi ibu ulah ngewa nah ari wayang teh aya nu bogana ngaranna Abah Asep Sunanan dredeg diwayangkeun eta dina carita si cepot dipaehan lantaran diadu domba ku dorna duluh kasih dorna sada da si cepot pae isuk mampu si dorna teh dibebeskeun kana peti poe minggu libur dipariksa bajuna teh bisi soek diganti bisi cat rusak dicat deui ku saha kuno bogana dalang urang tong ngewa kana kasalahan batur kuno bogana mah dibersihan lain tah kitu meureun karek kaharti nih kitu tong ngewa kana kasalahan batur tong ngewa peda batur teu salat tong ngewa peda batur bodoh tong ngewa peda batur tara pangaosan tong ngewa nah aya nu bogana ku nu bogana mah jujur Pak diomean si dorna wae dorna kalakuan tukang ngadu domba ku Abah Asep mah diomean manusia teh seperti kitu dek gelo dek debalik dek ejreg tong milu komentar sabab Allah nyieun proses keur si ieu matak bapak-bapak nu tata jong ka pamajikan antep tong diomongkeun engke geju kieu teh proses wiwir nyarekan pemajikan leungeun cubak cabok suku tujah peje sampurna pisan wiwir ka pemajikan nyarekan bengong leungeun ku tutunyuk tinggal suku teh Allah itu adalah cara Allah nyieun proses mata tong benci tong ngewa kanu salah tenang proses sedang berjalan ibu dihina batur awas proses hukuman terjadi kanu ngahina ibu maka jalma nu dihina adalah dimuliakeun tapi sabalikna jalma nu ngahina bakal dihina mata cing tarobat tusuk kahina hayang ables ya teh geuleuh aing mah teu da ya Bu punten hate ableh kumaha sok ku ibu peragakeun kumaha sok maka jeung neta urang da ibu mah hayang moto urang sok untung sirah cerdas teu kajebak cenah kumaha cenah aya ableh teh peragakeun ku ibu maka jeung neta urang sagala cing sok kumaha ableh teh cing sok sapanjang orang beragama tapi ngewa ka batur geratanya agama nu mana nu kudu ngewa ka batur jangankan ka anu saagama Nabi Muhammad mah Yahudi wae dipika cinta jangankan jeung anu salat ku Nabi mah punten jelema jahat sekalipun ku Nabi mah teu boleh ditulungan tapi naha umat ayeuna milihan barang berek anu sok salat nu tara salat pas setengah modar di aranta gitu. Mantap balik ke tugas burit buat atuna di orang loba pisan perbedaan ieu ge rajaban aya nu rajaban aya nu taranya aya nu sok muludan nu tara bener aya nu sok selawatan nu tara aya nu tahlilan nu tara
nama gini pas ya tara soteh tara katempo jalma tara tahlil cek saat tara tahlil umat Islam tahlil tempo dina syahadat asyhadu alla ilaha illallah la ilaha illallah lain tahlil gitu nah diajar dewasa dina Islam lain haben babaju pasya lieur aing mah dan dina sholawat gaeun sarupa komo di Indonesia mungkin sholawat jika dangdut sholatul hoho salamul hoho Allah tuh haha rasulil ha nyaya di arah nu gitu nah itu di Indonesia aya hanya sebatas metode pesangkan babari apa kayak doi sholawat jadi esdilin Allahumma sholli wa sallim ala eta mah kayak hiji salimul afif aya heupe aya geuning sholawat bari hohoa da aral beureuh bae ka masjid sholatullah salamullah ala toha rasulillah aji silahkan berbeda tapi satu makna sholawat kene sholawat nah begitu guru pasea mata barejakeun kajian mursa pasea irat-irat ngewa umat Islam papasean mata atuh tanduk maneh teh geuleuh aing agama nu nitah pasea boro-boro jeung nusa agama jeung Kristen jeung Hindu jeung meunang urang pasea hargaan keyakinan batur nu urang we piara mah teu kudu ngagenggeurkeun nu batur bener Bu lamun bapak ge entong lalajo awewe seje nu bapak dangdanan lain kamu nu batur geura silih ajenan hirup sabab lamun jelema geus teu bisa silih ajenan kaituna silih cokelan atuh agama teh di mana tempatna lain dina hate nu kotor tapi agama tempatna dina hate anu suci uning galih tanpa pamrih anger deui balikna kana hate pan ibu oge lamun salaki geus mengpar bogoh ka batur nya baheula mah salaki keur bogoh ka ibu aduh kajian digamis dikoreh Pak nyaho nalika salaki ibu keur bogoh kajian ibu rapi kajian ibu bla 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 kajian ibu bau kelek dianggap teh bau parfum Amerika ku bogoh tapi hiji waktu proses terjadi boga anak hiji boga anak dua salaki mengpar ka awewe sejen salinggo ngaranna kajian ibu sare bari tungu lutut punten salaki moal kabita kumaha salaki di calana ngewa artinya salaki geus mengpar hatena mata lamun jelema lempeng kalo cicing dina agama geus moal ngewa ka jelema boro-boro jelema anjing sekalipun lamun bener urang lurus dina agama anjing wae geus ngarewas kana ceulina mere ilmu bahkan urang bakal era ku anjing pelebamana era ku anjing sok we sanajis-najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuh kana kanyerian batur bayangna isu pangejeng anjing era ku maneh ibu ge kudu era ku hayam memanfaat kabeh buluna jadi kok dagingna sumber gizi endogna sumber vitamin teh kotokna keur aduk atau tulangna pan ieu kaum sebelah hayam manfaat kabeh coba manusia ngenog enjing-enjing jeung dagangkeun di warung batur bangkrut teu berharga matak berharga na manusia punten lain ku nafsu lain ku harta lain ku pangkat lain ku jabatan lain ku viral lain berharga na manusia manalika diri nyarani ka Allah taala ta eta nu pamahal kajian gerhana viral viral naon viral teh hararayang maruk ngeunah jeung mah viral teu beger ge hese bonceng awewe buat hujrud salulumur Allah istanana mau baca na kudu doma gitu matak nyarane tong kana viral aya redupna nyarane kana harta aya beakna ibu nyarane ka salaki aya mautna pakades nyarane kana jabatan aya eureuna tuh geus nyarane maka Allah taala nu langgeng abadi salawasna kitu matak geus batur tara rajaban bae batur tara mulut bae batur tara sholawatan bae batur tara tahlilan urang we atuh keureuy dan nu penting nama gara rawe haben ke rajaban salat henteu berarti eueuh buahan da buah tina raja mah kira urang tembok bae dan nusuk salat mah kecil ibu
itu mah juga nutara. Hah? Nah ada orang nyebut kayak itu kasaha. Nah itu mah jika nutara dan nusudon lain orang ibu sebenarnya. Ada orang ngomong lagi. Nah itu jika nutara. Nah kasaha ada orang latihan. Nggak sih, ibu mual menang ngelawan orang teh mau terus ngelawan cicing. Dan itu nih unggek seri begitu. Kan bae al-ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat sabab agama Islam dibangun ku rahmatan lil alamin. Kudu jadi rahmat boro-boro ka manusia anjing hudug di jarian ditulungan. Itulah rahmat. Ya mah boro-boro ka anjing ka jelema wae diledek amin. Pada awakna badan aduh King Kong. Langsung gitu lur. Dibalik genut teh aya nu berjuang ngalusan parab salaki tak kunaon genut alus parab ternyata mamah hideung dibalik hideung teh aya keajaiban Allah Ta'ala ngan urang teu sadar palebah mana manu hideung makanya aya keajaiban ajaib gede bangsat ge moal tulus. Nah, cing teh bangsa tetulus, pan laku pareumnya 12 teu penting, ibu ngadon seuri, atuh ku bangsa ngagajelem asa disampeurkeun huntu beungetan. Di balik eta teh geuning aya hikmah. Ibu baheula hayang kanu kasep bari beunghar, jadi jeung nu petot lag-lag nu aya. Dari Allah mah uninga kana kayan hati ibu moal sanggup lamun dibere kasep jeung beunghar moal sanggup. Tuh bu kades sanggup salaki jadi kades geus ngandung rasiko. Jadi kades tengah penting batur ngajuru kades ditelepon Pak Kades pun bojo ngajuru ya bu ibu terido epek Pak sanajan teu miluan ge jeung gue geus jadi roboga rasiko lamun ibu boga salaki kades moal ka mentalan moal beungeut ki mau teu ngamuk Ustad Nana boga pemajikan Ambora cantang tuh pemajikan kuring kuat mental ku ayeuna. Nah, tempo we mun beres pengajian, Pak Ustaz selfie. Wiosnya kelan tonyo ku aing. Katempo ku pemajikan urang mah ngamuk di matanya. Tuh. Pan itu carita keur nari kumaha ya. Mata kan sebenarnya hek dengekeun heula lain janji nyimpulkeun. Pan judul lagi lamun urang boga pamajikan ngaran ngalamun karek ngalamun can ngalaman ongkos can boga pamajikan apan lamun. Loba komen aing. So, ibu boga salaki kasep jeung beunghar moal sanggup hiji galak timur WA bakal dipariksa telat balik bakal dicarekan nah awet rajet kunaon kasep jeung beunghar masih dicokot batu coba jeung nu petot deuk balik heug henteu kajeung malahan dina WA aya sayang-sayangan ngadon ziwir jor siap kawin jeung itu merdeka aing di penjara aya hikmah dibalik eta tah sok diajar agama teh si ngarti nepi kana kejadian gitu urang dihina diledek dicaci tanpa izin Allah si itu moal ngahina urang berarti si itu ngahina urang diizinan keur naon keur nguji keimanan urang matak tong ngewa kanu ngahina balik kana awak nuhun Gusti abdi nuju diuji ku salira selesai. Oh, jadi kieu ge kasep we. Laur zaman. Rajaban, Mi'eling, Isra Mi'raj, bener? Unggal tahun, Pak. Tapi anger judulnya Mi'eling, berarti teh Eling. Tiba heula nepi ka ayeuna judul Rajaban, Mi'eling, Isra Mi'raj, unggal tahun, deuk iraha Eling na. Kabenne Mi'eling tanpa Eling.
Mieling Isra Mi'raj soal enteng ngayakeun pangaosan nana gerhana datangkeun son sinta gogeun enteng Pak. Mieling Isra Mi'raj tinggal ngayakeun seremonial pengajian kieu tapi nu sabenerna nu kudu dipieling lain raja banana tapi gerak tempo proses Nabi Muhammad berjuang melaan salatna. Ya. Kayak Isra atuh. Pan Isra teh berjalan. Tuh balik berjalan. Kayak Isra teh. Isra teh berjalan. Ayeuna ibu dek mieling Isra Mi'raj. Yuk urang bareng jeung kuring Isra. Isra teh berjalan. Lugoh bahasa Isra teh berjalan. Nabi Muhammad berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Maka urang ge kudu berjalan teh kudu eling di mana urang berjalan. Lain jika Nabi Muhammad da urang lain nabi, tapi urang umat tak kudu berjalan. Tina salah kana bener, tina kedul jadi daek, tina pedit jadi bager, tina goreng jadi alus. Sok berjalan poe isukan kana perkara eta maka naik derajat. Jelema salah jadi bener, naik derajat ku benerna. Jelema bodoh jadi nyaho, naik derajat ku nyahona. Jelema kedul jadi daek, naik derajat ku daekna. Matak Bandungan ke subuh, masjid bakal pinuh, jelema Isra kabeh. Ngan lamun ke subuh beuki eueuh, ha. Ieu pengajian untung ukur urang. Kudunan sare 50 100 nya bunukeun ku panitia balik urang bikeun. Lalu jelema nu teu sadar, heueuhnya dipikir-pikir mah urang kudunanana ustaz nana ngegemol. Kira-kira teu rido mah koko deui jeung. So, Isra. Minimal Isra keur urang teh atuh ibu baeud jeung tatangga jadi henteu. Minimal ibu teh bisa seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tarak ladang Isra teh. Seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tarak batur baeud urang baeud saruana. Batur pedit urang pedit saruana. Batur tarananya urang tarananya deudeup ka iraha. Kali-kali urang nu ngelehan Isra berjalan tina kagorengan kana kaalusan batur baeud urang nu seuri. Bisi salaki ibu balik ti dieu keur baeud ka Isra seserian ibu hareupeun baeud. Maneh baeud. Insyaallah ibu didagor termos. Maksudna seuri kanu baeud teh tong saruana. Bere kanu pedit. Mata kali hajat teh tong loba dituliskeun. Ieu mah Mimin 15 Lilis 17 hiji waktu Mimin jeung Lilis hajat kumaha cek salaki mah Mimin jeung Lilis hajat bere 50 da ngoceat 50 naon tempo heula catetan dibuka satu untung aing teu ngagugu salaki nah 15 Mimin teh are kanu hiji geus mere 50 rugi pandit tempo koncana ternyata botan mere kanu pedit seuri kanu baeud mere kanu pedit nanya kanu tanah minimal eta ladang Isra pan berjalan tina goreng kana alus pan alus meureun lamun nu pedit jadi bager nu salah jadi alus bener heeh batur baeud urang seuri batur pedit urang mere alus meureun batur tarananya urang jadi nanya sabubar ti dinya gedorna jam 12 peuting bisi anu tarananya tong assalamualaikum waalaikumsalam naon maneh ka dieu kieu ieu teh geus ceramah jeung nanagarana kaharti pisan ku urang yen geuning ladang Isra teh kudu nanya ka nu tara babangok maneh ge 2 tahun tara nanya ka aing kunaon Aisyah astagfirullahaladzim nanya ka nu tara teh lain kudu gedor tapi dibalik kejahatan batur geura bales ku kahadean dibalik goleng hatena batur geura bales ku doa anu paling indah keur batur keleuheun rujiteun cuaeun ngewaeun ngahina ngaledek nuding nitnah ya Allah ya Rabbi lamun memang anjeunna ngajeunna abdi bari abdi teh memang hina mulyakeun jisim abdi ngan lamun memang abdi teh teu hina tapi dihina wae ku anjeunna paparin panghampura keur anjeun saha nu nyarita kitu sok saha lain da urang ge meunang niron nalika Syekh Abdul Qadir Jailani keur ngajar muridna aya jelema ngaledek ya Abdul Qadir jelema belegung jelema bodoh Syekh Abdul Qadir lain ngahina muridna kabeh geus siap deuk neungelan
tapi si Abdul Qadir caricing. Nah maka jeung caricing iblis keur datang. Itu iblis teh lain itu mah jelema. Naonna tuh yuwaswisu fi sudurinas aya nu kakacewisan kana dadana nepi ka manehna ngahina kuring. Nah, saya Abdul langsung ngadoa, lamun memang abdi bodoh ya Allah pinterkeun, lamun memang abdi salah ya Allah benerkeun, ngan lamun memang itu ngahina abdi bari niat hate ngahinana paparin panghampura ka anjeunna. Tah eta akhlak nu pangluhurna. Tuh, ceuk si eta ge hese cenah tah. Nya geus kolot nyebutkeun hese rek nepi ka iraha teh. Di dieu teh aya anu sok jarah ka Syekh Abdul Qadir Jalani. Tuh Pak Kades, sangarajan Pak Kades tara jarah ka makomna, tapi Pak Kades geus mirip akhlakna. Lieur kan? Cing kali-kali mah ibu teh jarah teh kana awak sorangan geus. Awak urang geus seperti imah, mun imah kebul bersihan, mun imah belebuk pek empel, mun imah butuh hordeng pek ganti. Asup kan hate ibu teh aya kebul, aya geuleuh, aya rujit, aya cua, asup ke sok awak piceuna nu kitu patut teh eta ngaranna jarah. Ayeuna Pak Kades kuring nanya ka ibu, ari basa Pak Kades nyalon kabeh marilih ka Pak Kades kabeh teu? Cirian Bu Kades. Cirian. Tuliskeun ayeuna keneh. Teu teu. Itu teu. Teu mah tim sukses nu lain geuning. Boa aing mah karantar meunang oge. Tulis ke engke mah Bu Kades kieu kudu dendam saeutik. Lamun aya ruti lahu coret teh. Lamun ieu nyarieun kakak da cenah bigeun nyoblos ka paur henteu tah. Tanyeun kakak lilakeun kieu bulan tong alus-alus. Nu paling paur kalau badan ngajuru ulah sakit. Nah Pak Kades teh seperti itu. Ngaran pamimpin adalah nu nyoblos rakyat kuring, nu teu nyoblos ka rakyat kuring, bodoh boloh rada gelo anger kuring nu kudu bebelaan ka rakyat kuring. Sabab cek urang Sunda pamimpin teh mau ngamuk gajah meta pamimpin bagianana. Matak lamun penting ieu aya maung urang rakyat urang balik keun antep maung cenah gelut jeung Kades. Insyaallah Kades nu keok ai gelut jeung maung mah teu aduh. Nya ladang Rajab teh Isra cek urang berjalan, bener Bu? Komo ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barokna di barokahan. Heueuh tah radang Rajaban teh kudu datang barokah. Ai barokah teh nyieun alus hasil alus, nyieun alus nambahan alus. Tah ieu pengajian alus, wayahna isuk kudu bijil kalusan. Tahajud alus kudu bijil. Kaalusan tina tahajud, sodako alus kudu bijil, nambahan kaalusan tina ladang sodako, tong sok di beja, ladang pengajian, nambahan kaalusan, ngarti heueuh ungeuk isuk pigawe, barokah, barokah, bongan ayatna kitu, ayangan uih karunya tunuhun, sok uih, dasa gede ngeusan karunya. Dek hoyong uihnya, sok bawa kabeh dek, karena baralik ngeusan, ngeunah pan. Mi'raj, ai mi'raj teh naik. Tah di dia berada ngagabek Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ahmad jeung segala rupa. Punten nalika datang Rajab ceurik sieun teu papanggih jeung bulan puasa. Sehingga aya doa sok. Allahumma barik itu mah kalah robana atina di dunia sampai da engap lagi ke ciri kurang tuh lain eta ibu matakna kudu ngaji ke pandida ya pesantren salapi lain salapi no salapi ya tah di pesantren ka majelis datang itu mah bu ngadu cerita hayang nepi ka bulan Ramadan Allahumma barik Rajab nah Ramadana wa hasil anggar robana atina firman nah memang na abdi ka ibu da lain baperan
bisa ngana berarti lain sieun teu nepi kana bulan Ramadan. Nah makin sieun nepi sabab bulan Rajab ditempokeun siksaan, sedeukeun bulan Ramadan ngahapus kana eta siksaan. Jiji bakal sarieun ku aing diterangkeun. Sok bisi rek balik bisi sarieun sok. Bisi sieun. Sabab bulan Rajab ditempokeun siksaan dina bab Mi'raj. Ku Allah ka malaikat ditepikeun ka nabi nu bakal terjadi ka umat anjeun Muhammad sedengkeun bulan puasa keur ngahapus eta siksaan matak hayang nepi ka bulan puasa hayang dikubus dosa-dosa urang mangkaning dosana ge gede hiji nabi nempongan neutekan leta sorangan ngaguntingan bibir sorangan nepi ka nabi teh nyarunan cucud saha eta Jibril eta teh umat anjeun nu kumaha nu caketan nyarita agama tapi kahirupan anggang tina agama. Sok soleh untuk main abdi nu capetang dina agama tapi kahirupan anggang tina agama aduh berat eta hukuman ngaguntingan leta sorangan neutekan tuluy deui ditempokeun deui hukuman nu ngojai dina lautan darah teu bisa ka darat-darat acan saha eta umat anjeun ya Rasul nu kumaha anu nulungan batur tapi nyekek beuheung nyai bisi mana teu buka duit datang we ka imam kumaha disadiakeun 10 juta ngan wayah nanya geulis tina sabulan teh kudu jadi 11 juta lamun tina sataun kabayang jadi 22 juta kabayang teu nu sangsara unyam-inyem teh kubutuh tuluy 3 tahun beak sawah beak imah lantaran ngabelaan rentenir punten bisi di daerah rentenir kira hadang oron oi derajatnya cek urang matak talung balik cek urang oge cek rentenir aing resep ka ustadna palebah ieu teh resep mal aing moal ngulem babengok ustadna nyindiran aing memangna urang hayang diulem ku rentenir teu hararayang no way kudu mah sadar ibu ge pan kana rentenir mah apalnya heunah kana bang emok beuki pan eta keneh cek ayo bebeja kasalaki arisan tapi ngagunuk limaan tuluy narangtum bikin kakak jeung KTP aku bersumpah dan berjanji tina limaan 2 teu kabayar nu 3 ku kotetengan ngaliurkeun sarareha nah negarana apa-apa na ngeclok sarua rentenir jeung Bang Emong teh 11 12 mun bisa areureun moal barokah kadahar ku anak jadi baong kadahar ku pemajikan jadi malengkong kadahar ku diri jadi penyakit rugi bebeakan dunia akhirat mun bisa eureun nya ngan lamun teu bisa deuk nanti ka iraha moal kadenge barudak uyos we asal kabayar lain bab kabayarna da urang mah tapi beteung kaasupan ku perkara anu teu munasabah nya cek urang talung balik ka tadi cek urang dua tilo masih kuat bu wilujeng panas ceuli lah katil digantung dipecut diborobot aing mesen sieun balik dipegat ku ieu digantung, dipecut, diborobot, digusur, tinggal kumaha we, tinggal dagingna geus carokokan, digusur, dipancung, di saha eta? Saha eta Jibril? Umat anjeun ya Rasul di golongan awewe. Sok, mengpeung ka urang nyebut awewe sok, bisi rek barali. Golongan umat anjeun di golongan awewe ya Rasul. Nu kumaha? Seksimu adalah siksamu. Seksimu adalah siksamu. Ayo keluar di kolor pono, you can see, bujur monoyot, bujal kaciri, bari di gor desa, atau pak kades jeung camat teh kieu. Ibu, pan sok aya senam geuning senam bedas. Haek lalajoan ku ibu garasok. Insyaallah pak camat nyumput teh. Nah, anu negarana apa? Pernah lalajo sekali. Kuring ngahuleng cing teh ai kasalakina kitu. Wallahu a'lam. Nah, hari di tempat batur kota. Seksimu adalah siksamu. Ya. Untuk tahun 2006 ya.
Aura kasih Lina Mariana, terima kasih tahun 2025. Baru kan ada kemana sering. Aura kasih Lina Mariana, terima kasih Aanana Gerhana. Terus saya kata mau berpikiran anak kemana karep. Kada turutan gue Pak Kades, ayo pidato gitu. Delo, obat. Nu ngadagoran sirah sorangan. Saya tak nu ninggalkeun salah. Kalima, kaum lalaki mending balik yuk. Daging buyatak bilatungan di delahar, daging alus di aranta. Saya tak cek malaikat Jibril, ya Rasul umat aja. Nu kumaha umat kami? Ari pamajikan anu sidik sah diantep minta duit 100.000 gede hoa cing atuh mah tos insap-insap kana duit pan sidik kamari teges dibere nah ari bonon digarap pamajikan minta duit 100.000 di hoa kejeung disentak can nyurjut cai panon can dibere nganyarikeun hatena bari eta murni kudu memang kudu kituna merena pakoh ka pamajikan. Nah, anu di jalan 7,5 ditarbak. 7,5 bu harga teh wayah kieu. Urang yang sudon, orang yang hanan. Nah, apal 7,5 ya, atuh nanya. Nah, teu meunang nanya. Sabaraha cinta neng wayah kieu 750. Cinta kumaha ada bogana 100 salawe. Engkewe canata salat subuh. Cinta itu 7,5 di mana? 2,5 di 2,5 keur penginapan 500 di isim abdi. Cinta itu 100 salawe di kebon punci. Dina galengan. Cinta moal atuh. Moal cinta. Amburannya keur kaum lalaki ari pamajikan dirandakeun, ai randa disalametkeun. Lalaki gitu batu teh sok pahlawan teh. Ari batur dibahagiakeun, dibungakeun pamajikan sangsara amit-amit. Anjir, lamun aya lalaki nu dieu nu kitu, tarobat euy. Da ieu pun rembok keberani itu. Dipikir-pikir paberaja mah pikasieun kabeh ulama ceurik na ceurik sieun teu nepi umur kana bulan Ramadan sabab apaleun Ramadan adalah penghapus dosa ngegunting leta sorangan neutekan leta sorangan dibeunga bejatkeun sirah ngadahar daging bangke ngojen lautan darah datang Ramadan urang puasa maka puasa eta ngahapus kana siksaan tah nu kadua Allah teh mere jimat pamungkas salat as-salatu lidzikri ai salat teh keur eling mata jelema nu sok ngomongkeun batur teh eling keur salat teh as-salatu lidzikri ari salat teh keur eling pan heuh geus salat teh kudu eling tuluy kana salat ieu mah geus salat ngomongkeun batur artina teh eling nya marane nu kitu sholat kedua sholat teh tanha anil fahsya iwal munkar kudu bisa juga perbuatan keji jeung syirik kidik jahil kana istri wah pokona ulah aya geus sholat teh kitu tah sholat nu hade mah kakara sholat eta puasa eta mupus sagala rupa dosa kunaon sababna urang ceurik datang bulan Rajab sieun teu nepi umur kana bulan Ramadan sedengkeun bulan Ramadan teh adalah bulan nu dimuliakeun ku Allah nu matak manusia dihapus tina segala rupa dosa paruasa nya punya Insya Allah. Sing yakin itu Wo, insya Allah kumaha lamun maut heuh we. Moal anu nyarek, kumaha can lamun urang maut moal dicak sok we. Kumaha juga geus waktuna. Emang ibu pernah ngawangun jeung malaikat? Lebih apal waktuna ibu noh. Aing mah burau. Ulah puasa can datang, baju geus dipikiran. Naon hartina baju lamun teu puasa. Wayahna pemuda, wayahna ibu, wayahna bapak hampura mah hampura. Salat jeung puasa teh ibadah nu paling penting ke umat Islam. Nah mah jeung penting mupus dosa. Urang boga dosa, ku salat dipupus. Urang boga dosa, ku puasa ge
fokus mata wayahna salat jeung puasa ulah nepi ka eureun atunya tidak mah cenah salat ge can bisa husu tatangkalan ge teu buahan tapi aya ieu arti urangnya tatangkalan ge teu buahan ngan ieu nya teh cenah buahna teh eueuh ngan hasil bae lah keur budak ngora we keur ubar ngiram nu kumaha eta tatangkalan anu hasil nu salat hasil beungeut keneh alah ben 12 sajam setengah abdinya nah apa cangkeul suku hah ayang sajam deui berarti nepi jam 1 ibu-ibu bapak-bapak tas ibu duaan herbi jam 1 tong dicarek sok we ibu nagok nepi jam 1 urang mah urang baralik we keun mana ibu pek bade duge atuh pek wala eronya rek ibu wala waka mungkar deuk menta sedekah keur madrasah mana eta sok ji soda eta non soda wayana boga duit sesarkeun sautak saeutik kitu tuh madrasah banguneun cenah tanahna geus aya aing ngabangun eueuh sok mere demi sok mere awas mun teu mere tingali we sok dede teu tuh teu jauh heula pegat sok ya dek nitip kurang hayang sok dede tuh gelar sorban udah tuh Pak Kades penta tuh mengkong loba kacamata tuh masih anduk sambil berjalan simkuring sejak amit mundur sakit kapi hatur ilahi bisa berilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.